Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bih wa bi ulumihi fid dharain amin. Khususan illa Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala nafa'ana bih wa bi ulumihi wa bi barakatihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Qala Syaqiq bin Ibrahim. Qala parantos ngandhau saha Syaqiq bin Ibrahim, Syaqiq bin Ibrahim, Syaqiq putra pamangkitna Ibrahim. Wa faqoni kana lafad wa faqoni ilaih. Wa faqo parantos metukani ka kaula saha nasu jalma-jalma manusia fi arba'ati asya dina opat pirang-pirang perkara. Kaulan dina ucapanana wa khalapu sareng nyulayaan itu nas nika kaula fiha dina itu arba'ah fa'lan dina pagaweanana. Innahum sayaktusna itu nas qalu eta nyarios itu nas inna abidullahi kana lafad inna abidullahi. Inna sayaktusna abidullahi eta hamba na Allah ta'ala bari nama halur Allah. Wa yamaluna sareng migawe itu nas amalal ahrori kalawan saperti amalna pirang-pirang jalma anu merdeka. Wasani jeung ari anu kaduana qalu eta nyarios itu nas innallaha sayaktusna Allah kana innallaha sayaktusna Allah kafilun eta anu nanggung jawab li arzaqina kana pirang-pirang rezeki urang sadaya. Wala tatmainnu bari henteu tenang non kulubuhum pirang-pirang hatena itu nas illa ma'asyai'in angin sartana perkara minad dunya tetep itu syai' tina dunya. Wasalisu sareng ari anu katiluna qalu eta nyarios itu nas innal akhirata khairun minad dunya kana lafadz nembe. Innal akhirata sayaktusna akhirat khairun eta leuwih sae itu akhirat minad dunya tibatan dunya. Wahum sareng ari itu nas yajma'una eta ngumpulkeun itu nas al malakana harta lid dunya pikeun dunya. Warabi ujung ari anu kaopatna qalu eta nyarios itu nas la budda kana lafad la budda lana. La budda teu meunang henteu eta anu mistilana pikeun urang sadayana minal mauti tina maut. Wa ya'maluna sareng migawe itu nas amala qaumin kalawan saperti pagawean hiji kaum la yamutuna anu mual maut itu kaum. Waruwiya sareng parantos diriwayatkeun an Abi Darda inambi ti Abu Darda radhiyallahu taala an wa fi ba'dil akhbari sareng dicarioskeun dina sapalina pirang-pirang hadis an Abi Dzarrin tegasna lafaz an Abi Dzarrin nampi ti Abi Dzar rahimahullahu taala. Wa fi ba'dil akhbari sareng dicarioskeun dina sapalina pirang-pirang hadis an Salman al-Farisi tegasna lafaz an Salman al-Farisi nampi ti Salman al-Farisi radhiyallahu taala anhum. Wal ma'rufu sareng ari anu diuningakeun an Abi Dzarrin eta tetep nampi ti Abi Dzar. Qala nyarios itu Abi Dzar salasun ajabatni hatta adhakatni kana lafaz nembe. Salasun ari tilu perkara ajabat ngagetkeun itu salasni ka kaula hatta adhahakat dugi kayen nyeri seri nyerikeun atawa hayang seri itu salasni ka kaula. Wasalasun sareng tilu perkara akhrajat wasalasun sareng ari tilu perkara ahzanat eta nyedihkeun itu salasni ka kaula hatta bekat dugi kayen nyerikeun itu salasni ka kaula. Pama salasu mangkana penari anu tilu allati anu ada hakat nyerikeun atau ngajadikeun bunga atau ngajadikeun hayang seuri itu salasni ka kaula. Fawaluha mangka eta ari anu kahijina tina itu salas muamilu dunya eta jalma anu ngalamun atau panjangna cita-cita dunya panjangna ngalamun kana perkara dunya. Wal mautu
wal mautu bari ari maut yatlubu eta ngadago atau nyupri atau neangan atau nunggu itu mautu ka itu jalma atau muamil yani ngamaksud itu abidar yutilu kana lafaz yutilu manjangkeun jalma amalahu kana cita-cita tawalamunan jalma wala yatafakkaru sareng teu mikir-mikir itu jalma il mauti dina tingkah maut wasani jeung ari anu kaduana gopilun eta anu poho walaisa barinah henteu aya bimagfulin walaisa barinah henteu itu gofil bimagfulin eta anu dipohokeun saha anhu itu gofil yani ngamaksud itu abizar ya gofilu kana lafaz dia gofilu poho itu jalma anil mauti tina maut wa baina yadaihi sareng eta tetep di hareupeunna itu jalma al kiamatu ari kiamat wasalisu jeung ari anu katiluna dhahikun eta anu seuri mil'a kalawan sapinuhna fihi kalawan sapinuhna cangkemna itu dhahik layadri henteu terangeun itu jalma Allahu ari Gusti Allah sahidun eta anu bendu Allahu ari Gusti Allah sahidun eta anu bendu alaihi ka itu jalma amrodin atawa anu ridho Allah anhu di itu jalma wa malati saranganapun ari perkara abekat nyerikeun itu allatini ka kaula fa firaqul ahibati mangka eta papisahna ti kakasih ti anu dipika cinta yani ngamaksud itu Abu Dzar mauta Muhammadin kana pupusna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi sareng pirang-pirang sahabatna Kangjeng Nabi radhiyallahu muga ngariduan sallallahu Gusti Allah anhum ka itu sahabat wasani jeung ari anu kaduana haulul matla'i eta pakewuhna atau goncang atau dahsyatna maut yakni ngamaksud itu Abu Dzar nuzulal mauti kana datangna maut wasal sujeng ari anu katiluna al-wuqufu eta cicing baina yadayillahi di payunun Allah la adrin teu terang kaula ila aina ka mana ya'muru marentah ya'muru marentah bika kaula saha rabbi pangeran kaula ilal jannati kana surga am ilan nari atawa kana neraka warwiya sareng parantos diriwayatkeun ar-rasulillahi nampi ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu sayaktusna itu rasul qala eta nyarios itu rasul lau ta'lamu lamun uninga anjeun lau ta'lamuna lamun uninga naon al hayawanatu pirang-pirang sato ayil bahaimu tegasna pirang-pirang sato makana perkara ta'lamuna apal itu bahaim kana emak ta'lamuna apal aranjeun sadaya minal mauti dina maut ma'akal tu mangka moal ngadahar kaula lahman kana daging lahman kana daging saminan anu lahman saminan anu jadi satu itu lahman abadan la saminan anu samin lahman saminan lahman kana daging sato saminan anu lintuh itu lahman abadan dina salamina wadukiro sareng parantos dicarioskeun an Abil Hamid nampi ti Abil Hamid al-Lafafi anaun sayaktosna itu Hamid qala eta nyarios itu Abi Hamid man aktsaro min zikril mauti ukrima bi salasati asya kana lafadz nembe man arisa sajal ma aksaro eta ngalobakeun itu man min zikril mauti tina ingat kana maut ukrima mangka dimuliakeun itu man bi salasati asya aku tilu pirang-pirang perkara ta'jilu taubati tegasna kahiji gegancangan kana taubat wa qanaati sareng kana gegancangan kana qanaah wa qanaatil kuti sareng gegancangan kana qanaah dina kadaharan wa nasyatil ibadati sareng gagancangan katilu gagancangan dina tanginas
wa na'asya ta'jilul taubati tegasna kahiji kegancangan dina taubat wa qanaatul qudi sareng kadua qanaah dina kadaharan wa nasyatul ibadati sareng katilu tanginas atau semangat dina ibadah. Kemanjeng rasa jalma nasya eta poho itu man al mauta kana maut ukiba mangka disiksa itu man bisalah sati asya aku tilu pirang-pirang perkara taswifi taubati ulangi nu tadi man aksaro min dzikril mauti man risa jalma aksaro eta ngalobakeun itu man min dzikril mauti tina ingat kana maut ukrima mangka dimuliakeun itu man bisalah sati asya aku tilu pirang-pirang perkara ta'jilit taubati tegasna kahiji kegancangan dina taubat wa qanaatil kuti sareng kadua ngalap cukup ku kadaharan anu aya atawa ku kadaharan wa nasyatil ibadati sareng katilu tanginas dina masalah ibadah. Pamanjeng ari sasa jalma nasya eta poho itu man al mauta kana maut ukiba mangka disiksa itu man bisalah sati asya ku tilu pirang-pirang perkara taswifi taubati tegasna kahiji ngengkengke atawa naon males atawa nyantai kana tobat nyantaikeun kana tobat ngengkengke kana tobat lalai kana tobat wa tarkir ridho sareng kadua ninggalkeun ridho bil kafafi kalawan kacukupan wa takasuli sareng katiluna ngedul bil ibadati dina ibadah wa dukira sareng parantos dicarioskeun naon Isa sayaktosna Nabi Isa alaihi salam kana eta parantos kabuktosan itu Nabi Isa yuhyi eta ngahirupkeun itu Nabi Isa al mauta ka jalma maut biiznillahi kalawan izin Allah taala barina mahalur Allah. Pakola mangka nyarios lahu ka itu Nabi Isa sahabadul kafarati sapalihna ti pirang-pirang jalma nu kafir innaka qad ahyaita kana lafaz innaka nu nembe innaka sayatosna anjeun qad ahyaita eta nyata ngahirupan anjeun man ka jalma kana parantos kabuktosan itu man hadisal mauti eta anu anyar keneh mautna eta anu anyar maut wala allahu sareng boa-boa itu man lam yakun eta teu kabuktosan itu man mayitan eta nu maut fahi mangka ngahirukeun anjeun lana ka urang sadaya man ka jalma mata maut itu man bis zamani dina zaman al awwali anu awal itu zaman baheula teh. Pakola terus nyarios itu Nabi sallahum ka itu kaum ihtaru kudu milih aranjeun makana perkara syi'tum karep anjeun kana itu mah. Pakolu terus nyarios itu kaum kafaroh ya ahyi lana sama bananuhin kan lafaz nu ahyi kudu ngahirupkeun anjeun lana pikeun urang sadaya sama bananuhin ka Sam bin Nuh pajaa terus datang Nabi Isa ila kubri kana kuburan itu Sam Wasolla sareng salat itu Nabi Isa rakaataini kalawan 2 rakaat. Wada'a sareng doa itu Nabi Isa Allah ka Gusti Allah taala barina mahlur Allah fa ahya terus ngairukeun sa Allah Gusti Allah sama benanuhin ka sambinnu. Faida ra'suhu faidan mangka dina nalika na itu ahyallahu Syam rasul ari mastakana itu Syam waliyatu sareng janggotna itu Syam qadib yadota eta nyata bodas itu rasul sareng liya pakila mangka dicarioskeun ma hadza ma eta naon perkara hadza ari ieu janggot hadza ari ieu abyad atau bodasna janggot Aina syaiba karena sayaktosna huis lam yakun eta teu kabuktosan itu syaib bi zamanika eta tetep di zaman anjeun qala nyarios itu Syam sami itu nguping kuring annida kana panggilan kana panggerok padonantu teras nyangka kaula annal qiyamata kana sayaktosna kiamah qad qomat eta nyata terjadi itu kiamah pasyaba mangka jadi huis
naon sya'ru ra'si buuk sirah kaula wal hiyati sareng janggot kaula minal haibati tina saking haibah. Fakila mangka dicarioskeun mundu kam anta mayitun mundu ti iraha mundu kam ti iraha ti mimiti iraha antari anjin mayitun eta nu maot qala nyarios itu Syam mundu arbaati alapin ti mimiti 400.000 opat pirang-pirang ribu 4.000 mundu arbaati alafi sanatin ti mimiti 4 pirang-pirang ribu tahun wa ma zahabat sareng teu leungit aniti kaula naon sakaratul maut atawa nyeri na maut ayo qalu sareng dibahasakeun naon ma min mukminin yamutu kang lafadz nu nembe ma min mukminin teu pati-pati mata aya min mukminin ti jalma mukmin yamutu anu maut itu mukmin illa waqad uridot angin nyata diasongkeun alaika itu mukminon al hayatu hirup warruju sareng balik deui ila dunya kana dunya payakrohu mangka mikangewa itu mukmin lima karana perkara lakia manggihan itu mukmin min syiddatil mautina ripuhna maut illa syuhada angin pirang-pirang jalam anu marawat syahid painahum karana saektosna itu syuhada lam yajidu eta temanggihan itu syuhada syiddatal mauti kana bangetna maut paitamannauna mangka ngarep-ngarep itu syuhada arruju'a kana kembali dikayu qatilu karana yen supaya ngabun perang atau arek perang itu syuhada sanian kana anu kadua kalina payuk talu teras terbunuh itu syuhada sanian bari anu kaduana lajeng waruya sareng parantos diriwayatkeun an Ibrahim nampi di Ibrahim bin Adham rahimallahu taala annahu saektosna itu Ibrahim bin Adham kila eta dicarioskeun itu Ibrahim bin Adham kila eta dicarioskeun lahu ka itu Ibrahim bin Adham lau jalasta lamun calik anjeun hatta nasma'a duwi kayen ngadangu kaula mingkati anjeun sayan kana hiji perkara faqala mangka nyarios itu Ibrahim bin Adham inni masgulun bi arba'ati asya kana lafadz nu nembe inni saektosna kaula masgulun eta anu disibukkeun bi arba'ati asya ku opat pirang-pirang perkara palau faragtu mangka lamun beres kaula min hatina itu arba'ah la jalastu mangka yakin diuk kaula ma'akum saratana aranjeun sadaya kila parantos dicarioskeun wa ma sareng eta naon perkara hiya ari itu arba'ah qala nyarios itu Ibrahim bin Adham inni saektosna kaula tafakkartu eta tafakkur kaula yaumal mitsaqi dina poean kiamah hina ukhida dina waktuna dicandak naon al mitsaku perjanjian mimbani adama ti turunan Adam qala ngadawuh Allah Gusti Allah taala barina mahlur Allah jalla nu maha agung Allah wa jalla sareng maha mulia Allah jalla maha agung naon jalaluhu kagungan Allah wa taqaddasat sareng maha bersih naon asmahu pirang-pirang jenengan Allah haulai ari itu golongan jalma-jalma fil jannati eta tetep di surga walau bali sareng teu noleh teu peduli kaula wa haulai sareng ari itu golongan jalma-jalma binari eta tetep di neraka walau bali sareng teu noleh teu peduli kaula walam adri sareng teu ningal teu terang kaula min ayil fariqaini ti anu mana wae dua tina
anu mana wae dua jalan tina dua jalan anu mana wae kuntu kabuktosan kaula ana tegesna kaula wasane jeung ari anu kaduana tafakkar tu eta tafakur kaula bi annal walada kana sayaktosna ari kana sayaktosna budak ida kodo eta di mana-mana mastikeun salu Gusti Allah taala barina mahaluhur Allah bi khalqihi kalawan ngadamelna itu walad kana nyiptakeunna itu walad fi batni ummihi dina jero beuteungna itu walad wa nafakha sareng niupkeun Allah fihi di itu walad ar-ruha kana ruh faqala mangka ngucap saha al malaku malaikat allazi anu diwakilan saha bihi itu walad ya Rabbi kan lafaz ya Rabbi asyaqiyun naha cilaka am sa'idun atau bagja palam adri mangka terang kaula kaipa barina kumaha kharaja keluar naon jawabi pirang-pirang jawaban kaula warabi jeung ari anu kaopat tafakkar tu eta tafakkur abdi fi qaulillahi dina dawuhan Allah subhanahu wa ta'ala wamtazul yauma ayyuhal mujrimun tegasna lapad menembe wamtazu sareng kudu misah aranjeun sadaya al yauma dina poe ayyuhal mujrimun he pirang-pirang jalma anu bangkawarah atau anu lacut tegas nama jalma-jalma anu kafir anu kalufur pala adri mangkan teu nyaho kaula min ayil fariqaini tina dua jalan anu mana aku nu kabuktosan tina golongan tina dua golongan anu mana aku nu kabuktosan kaula nu tadi aya lafad ayil fariqaini lepat eta teh kedahna dua golongan dua sanes dua jalan qala ngadawu al-faqih Syekh al-faqih rahimahullahu taala tuba liman razaqahullahu al-fahma tuba hari kebahagiaan liman eta tetepikeun jalma razaqo ngarizkian hu kaitu man saha Allah Gusti Allah al-fahma kana faham wa iqadha sareng nyaringkeun Allah hukaitu man min sinatil ghaflati tina nundutanana ghaflah atau poho wa faqo sareng mafarin taufik Allah litafakkuri pikeun tafakkur fi amri khatimatihi dina dina urusan panungtungan itu man panasalu teras nyuhunkeun kaula Allah taala ka Gusti Allah taala aya ja'ala kana yen muga ngajadikeun Allah khatimana kana panungtungan urang sadaya khatimatana kana panungtungan urang sadaya fi khairin eta tetep dina sae wa ja'ala sareng muga ngajadikeun Allah na khatimatana kana panungtungan urang sadaya mal basyarati sarta na kabungahan fainal mu'mina karena saektosna jalma anu iman jalma anu mukmin lahu eta tetepikeun itu mukmin bisyaratun ari kabungahan minallahi taala ti Gusti Allah taala inda mautihi dina nalika mautna itu mukmin wa sareng ari itu bisyarah qauluhu taala eta dawuhan Allah taala innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tegasna kaul anu nembe tegasna dawuhan anu nembe innal ladzina sayaktosna jalma-jalma qalu eta nyarios itu alladzina rabbunallahu kana lafaz rabbunallahu rabbuna ari pangeran urang sadaya Allahu eta wungkul Gusti Allah tsumma istaqamu terus istiqomah itu alladzina yani ngamaksud Allah amanu ariman itu alladzina billahi ka Gusti Allah wa sabatu sareng netepkeun itu alladzina alal imani kana iman
wa yuqalu sareng dicarioskeun summastaqamu yakni tegasna lafaz summastaqamu yakni ngamaksud Allah ad-daul faraido kana lafaz nu nembe ad-dau kudu nyumponan aranjeun sadaya adu kudu nyumponan aranjeun sadaya al faraido kana pirang-pirang kaparduan ad-daul faraido tegesna lafaz neme ad-dau nyumponan itu alladzina al faraido kana pirang-pirang kaparduan wanhau sareng ngajauhan atau ngalarang itu alladzina al maharima kana pirang-pirang paharaman waqala sareng nyarios saha Yahya bin Muadin Ar-Razi Yahya bin Muad Ar-Razi rahimahullahu taala yakni ngamaksud itu Yahya bin Muad istaqamu kana lafaz istaqamu istiqomah itu alladzina af'alan dina pirang-pirang pagaweanana kama istaqamu saperti yen istiqomah itu jalma-jalma aqwalan dina pirang-pirang ucapanana wa qala sareng nyarios sahaba'dhum sapalihna ulama istaqamu kana lafaz istaqamu hartosna istiqomah itu alladzina ala sunnati bari netepan kana sunat wal jamaati sareng jamaah tatanazzalu alaihimul malaikatu tatanazzalu mangka turun alaihim ka itu jalma-jalma sahal malaikatu malaikat yani ngamaksud itu ba'dhum alal ladzina ka pirang-pirang jalma-jalma amanu iman itu alladzina wastaqamu sareng istiqomah itu alladzina tatanazzalu mangka turun alaihim ka itu alladzina indal mauti dina nalikana rek maut nalikana maut sahal malaikatu malaikat bil bisyarati kalawan mawa kabungahan atawa kalawan ngabubungah alla takhafu yen ulah sieun aranjeun sadaya wala tahzanu sareng ulah sedih aranjeun sadaya yakni ngamaksud itu ba'dhum yaquluna ngucap itu malaikat lahum kaitu alladzina la takhafu baina aidikum min amri dunya wa absyiru bil jannah tegasna lafaz neme la takhafu lah sieun aranjeun sadaya makana perkara baina aidikum tetapi itu dina tangan-tangan aranjeun min amri dunya nyatana urusan dunia wa absyiru sareng kudu bungah aranjeun sadaya bil jannati kalawan surga ku surga allati anu kuntum bukti itu allati tu aduna eta anu dijanjikeun aranjeun sadaya yani ngamaksud itu ba'dhum al jannata kana surga allati anu wa ada ngajanjikeun kum aranjeun saha Allahu Gusti Allah biha kana itu jannah ala lisan nabiyikum bari netepan kana lisan nabi aranjeun sallallahu muga maparin rahmat sallallahu Gusti Allah alaihi ka Kangjeng Nabi wa sallama sareng muga maparin kaselamatan Allah ka Kangjeng Nabi wa yuqalu sareng dicarioskeun al bisyaratu hari pabubunga indal mauti dina nalikana maut ala khamsati awjuhin eta tetep netepan kana 5 pirang-pirang jalan awaluha ari anu kahijina tina itu awjuh tina itu khamsyah li ammatil mu'minina eta tetep pikeun kaum manjalma anu iman sadaya yuqalu dibahasakeun dicarioskeun lahum pikeun itu mukminin la takhafu ta'dzibal azabi kana tegasna lafaz nembe la takhafu lasin aranjeun sadaya ta'dzibal azabi kana langgengna siksaan yakni ngamaksud itu ba'dhum la tubuqauna moal ditetepkeun aranjeun sadaya fil adzabi dina siksa abadan dina salamina paespangu sareng bakal nyepatan lakum ka aranjeun salang bidau pirang-pirang pirang-pirang nabi wasolihuna sareng pirang-pirang jalma anu saleh sadayana waladahzanu sareng ulah sedih aranjeun sadaya ala fawati thawabi kana lepotna kana porotna ganjaran pirang-pirang ganjaran wa basyiru sareng kudu bunga aranjeun sadaya bil jannati ku surga
yakni ngamaksud yakni ngamaksud itu ba'duhum marji'akum kana pangbalikan tempat palikaranjeun sadaya ilal jannati ka surga. Wasani jeung ari anu kaduana lil mukhlisina eta tetepikeun anu ikhlas sadayana yuqalu dicarioskeun lahum bikeun itu mukhlisin la takhafu tegasna lafaz la takhafu ulah sarieun aranjeun sadaya. Roda amalikum kana dibalikeunana pirang-pirang amal aranjeun sadaya fa inna amalakum mangka karana sayaktosna pirang-pirang amal aranjeun sadaya makbulatun eta anu ditampi ku Gusti Allah. Wala tahzanu sareng ulah sedih aranjeun sadaya ala fawati sawabi kana pirang-pirang porotna atau lepotna pirang-pirang ganjaran fa inna kana lepotna ganjaran kana leungitna ganjaran painna lakum mangka karana sayaktosna eta tetepikeun aranjeun asawabu ari ganjaran painna lakum mangka karana sayaktosna eta tetepikeun aranjeun asawaba aya ganjaran mudu afan anu ditikalkeun itu sawab mudu afan bari anu ditikalkeun itu sawab. Wala tahzanu sareng ulah sedih aranjeun sadaya ala fauti sawabi kana lepotna porotna ganjaran ba'da taubati dina sabada taubat. Warabi jeung ari anu kaopatna lizuhadi eta tetep pikeun jalma anu maraza pikeun jalma anu zuhud jalma anu mentingkeun akhirat teu peduli kana dunya la takhafu ulah sarieun aranjeun sadaya al hasyra kana arah-arah mahsyar wal hisab jeung arah-arah hisab. Wala tahzanu sareng ulah sedih aranjeun sadaya min nuqsanil adhaafi tina dikuranganana pirang-pirang tikelan bil jannati ku surga bila hisabin kalawan teu aya hisab wala adzabin sareng teu aya siksa. Wal khamisu jeung ari anu kalimana lil ulama eta tetepikeun para ulama alladzina aranu yuallimuna ngamalkeun itu alladzina annasa ka manusia al khaira kana anu sae wa amilu sareng amal itu manusia bil ilmi ku ilmu wa amilu sareng amal itu alladzina bil ilmi kalawan ilmu yuqalu dicarioskeun dibahasakeun lahum pikeun itu alladzina la takhafu ulah sieun aranjeun sadaya min ahwali yaumil qiyamati tina pakeuhna tina goncang tina dahsyatna poe kiamat. Wala tahzanu sareng ulah sieun aranjeun sadaya wala tahzanu sareng ulah sedih aranjeun sadaya fa innahu mangka karana sayaktosna Allah yujzi eta bakal ngabales Allah kum ka aranjeun bima kana perkara amiltum amal atau migawe aranjeun sadaya kana ma wa absyiru sareng kudu bunga aranjeun sadaya bil jannati ku surga lakum pikeun aranjeun. Koman jeung ari saha jalma iktada eta turut itu man bikum ka aranjeun iktada eta turut itu man bikum ka aranjeun watuba sareng ari kabahagiaan liman eta tepikeun jalma kana kabuktosan akhiru amrihi tungtung akhirna tungtung perkarana itu jalma bil bisyarati eta tetep kalawan bunga pain nama takunu mangka pastina wungkul kabuktosan naun al bisyaratu kabunga liman eta tetep pikeun jalma kana kabuktosan itu man muksian mukminan eta jalma nu iman muhsinan tur jalma nu ngaluskeun bi amali dina amalna itu man patanzilu mangka turun alaihi ka itu man sal malaikatu malaikat payaqulu mangka ngucap itu jalma-jalma lil malaikati ka malaikat man antum kana lafaz man antum manari saha jalma antum eta ari anjeun man eta saha jalma antum ari aranjeun amaru aina mangkan teu ningali kaula ahsana kana anu leuwih alus naonana wujuhan ralaina wala atyaba sareng henteu ningali kana anu leuwih seungit naonana rihan ambeuna mingkum ti aranjeun
Payakuluna maka nyarios itu malaikat nahnu ari urang sadaya auliyaukum eta pirang-pirang anu nulungan ka aranjeun. Yani ngamaksud itu ba'duhum hafadzukum alal ladzina hafadtu ngaraksa kaula kum karanjeun alladzina aranu kunna kabuktosan kaula naktubu eta nuliskeun kaula amalakum kana pirang-pirang amal aranjeun fil hayatid dunya dina kahirupan dunya wa nahnu sareng ari kaula urang sadaya auliaukum eta anu nulungan anu ngurus anu nulungan ka aranjeun fil akhirati di akhirat fayan bagi mangka priogi lil akili pikeun jalma anu berakal naon ayan dabiha yen nyaring naon ayan dabiha yen inget itu yen eling itu akil min rokdatil goflati tina sare naguplah atau tina cicing dina guplah atau tina hees naguplah wa alamatuman jeung ari cirina jalma intabaha eling itu man in rokdatil goflati tina hees nalali to goflah arbaatu asya eta opat pirang-pirang perkara. Awaluha ari anu kahijina tina itu arba'ah ayyudabbiro eta yen ngurus itu man amro dunya yen ngurus itu man atau ngatur itu man amro dunya kana perkara dunya bil qanaati ku qanaah wa taswifi sareng ku ngengkengke. Wasani jeung ari anu kaduana ayyudabbiru eta yen mikir-mikir atau ngatur itu man amrul akhirati kana urusan akhirat bil hirsi ku kasangesram atau kadedemas wa ta'jili sareng ku gagancangan atau ngaburu-buru. Wasali jeung ari anu katiluna ayyudabbiru eta yen mikir-mikir atau ngatur itu man amrud dini kana urusan kana perkara agama bil ilmi ku ilmu wal ijtihadi sareng ku ijtihad sungguh-sungguh. Warabi ujang ada nu kaopatna ayudabbiru eta yen ngurus itu man amrul khalqi kana urusan makhluk bin nasihati ku nasihat wal mudarati sareng ku ulasan. Wa yuqalu sareng dicarioskeun naon afdalun nasi man kana fi khamsu hisalin lafad menembe afdalun nasi ari pangutama ti pirang-pirang manusia ti pirang-pirang jalma maneta jalma kana kabuktosan pihi eta tetep dituman naon khamsu hisolin 5 pirang-pirang perkara. Awaluha ari anu kahijina tina itu hisol ayakuna eta yen kabuktosan itu man an ibadati rabbih tina ibadah ka pangeranna itu man bukbilan eta anu madep. Wasani jeung ari anu kaduana ayakuna eta yen kabuktosan naon naf'uhu manfaatna itu man lil khalqi ka makhluk zahiron eta anu nemrah. Wasalisu jeung ari anu katiluna ayakuna eta yen kabuktosan itu man eta yen kabuktosan saha annasu manusia min syarrihi tina gorengna itu man aminina eta anu salamet sadayana. Warrobi ujung ari anu kaopatna ayakuna eta yen kabuktosan itu man amma tina perkara fi aidin nasi tetep itu madina tangan-tangan jalma-jalma manusia aisan eta anu pegat. Wal khamisu jeung ari anu kalimana ayakuna eta yen kabuktosan itu man lil mauti kana maut musta'idan eta anu nyiapkeun atawa nyawiskeun mempersiapkan kana maut. Walam sareng kudu inget anjeun wa alam sareng kudu uninga anjeun ya akhi he dulur kaula
anna sayaktosna urang sadaya khuliqna eta diciptakeun urang sadaya lil mauti pikeun maut wala mahroba sareng teu aya tempat kabur eta maujud minhu tina itu maut. Qala ngadawuh Allah Ta'ala innaka sayaktosna Gusti sayaktosna anjeun Muhammad mayyitun eta anu bakal maut wa innahum sareng sayaktosna itu jalma-jalma mayyitun eta anu bakal maraot sadayana. Wa qala sareng ngadawuh Allah Ta'ala Qul lay yanfa'akum al-firaru minal mauti awil qatli. Kul kudu ngucapkeun anjeun lay yanfa'a moal aya manfaatna kum karanjeun non al-firaru kabur minal mauti tina maut awil qatli atawa tina dipaehan atawa tina terbunuh. Wal wajibu mangka ari anu wajib ala kulli muslimin kasaban-saban jalma anu muslim al istidadu eta nyiapkeun lil mauti pikeun maut qabla nuzulihi dina sameh datangna itu maut atawa turunna itu maut. Wa qala sareng ngadawuh Allah Ta'ala fayatamannawul mauta in kuntum shadiqin kana lafaz nembe fayatamannaw mangka kudu ngarep-ngarep aranjeun sadaya al mauta kana maut in kuntum lamun bukti aranjeun sadaya shadiqin eta anu bener sadayana. Walaya tamannau sareng ulah hayang sareng ulah ngarep-ngarep aranjeun sadaya walaya tamannau sareng moal ngarep-ngarep atawa hayang jalma-jalma hu kana itu maut abadan dina salamina bima kalawan sabab kodamas parantos dipayun on aidihim pirang-pirang tanganna itu nas. Pabayana mangka martelakeun saha Allah Ta'ala anna shadiqu kana sayaktosna jalma anu bener ya tamanna eta ngarep-ngarep itu shadiq al mauta kana maut wa annal kadziba sareng sayaktosna jalma anu maut ya firru eta kabur itu kadzib minal mauti tin maut min sui amali tina lantaran goreng amalna itu kadzib. Lianal mu'mina karena sayaktosna jalma nu mukmin as-shadiq anu bener itu mukmin qadista anda eta nyata nyiapkeun itu mukmin lil mauti kana maut wa mangkari itu mukmin ya tamanna eta ngarep-ngarep itu mukmin hu kana maut istiaqon karena arah-arah sono ila rabbih ka pangeranna itu shadiq kama ruwiya kama seperti keterangan ruwiya parantos diriwayatkeun itu ma'an Abi Dzarda nampi ti Abi Dzarda annahu sayaktosna Abu Darda qala eta nyaros itu Abu Darda uhibul faqra tawadduan kana lafaz nembe uhibu mika cinta kaul al faqra kana fakir tawadduan karena DP karena tawadhu di Rabbi ka pangeran kaula wahibu sareng mika cinta kaula al maradu ka jalma kana gering takfiron karena arah-arah ngifaratan lil khotoya kana pirang-pirang dosa wahibu kana pirang-pirang kesalahan wahibu sareng mikarasep kaula al mauta kana maut istiaqon karena arah-arah sono ila rabbi ka pangeran kaula waruya sareng parantos diriwayatkeun an Abdullah bin Mas'ud nampi ti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ngaridwan sallallahu ta'ala Allah ta'ala anu kaitu Abdullah bin Mas'ud qala ngadawuh itu Abdullah qala nyarios itu Abdullah bin Mas'ud ma min nafsin barratin nalafad nembe ma min nafsin ma teu aya min nafsin hiji jalma hiji awak-awakan barratin anu alus itu nafsin au fajratin atawa anu lacut itu nafsin illa wal mautu angin ari maut khairun eta anu leuwih sae itu maut laha pikeun itu nafsu wa fa in kanat mangka lamun bukti itu nafsu barrotan eta anu alus faqad qala mangka nyata ngadawuh Allah Ta'ala wa ma indallahi khairul abrar wa ma sareng ari perkara innallahi tetep itu ma dicakeun Allah disandingin Allah khairun eta leuwih alus lil abrari pikeun jalma-jalma anu aralus wa in kana sareng lamun kabuktosan wa in kana jeung lamun kabuktosan itu nafsu
fajiratan eta nu lacut faqad qala mangkanya tangga dauh sallallahu taala Allah taala inna manumli lahum liyazdadu ima isman walahum adzabum muhin kana lafadz nembe inna manumli pastina wungkul pastina wungkul nembrakeun tawa nempokeun kaula lahum ka itu fajiro yazdadu karena supaya tambah-tambah itu jalma-jalma atau fajiroh isman kana dosa walahum sareng tetep pikeun itu jalma-jalma atau fajiroh adzabun ari siksa muhinun anu ngahina anu dihinakeun itu azab. Warwiya sang parantos diriwayatkeun an Anas bin Malik nampi ti Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nah anin nabi nampi ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam naon annahu sayaktosna Kangjeng Nabi qala eta ngadawuh Kangjeng Nabi al mautu ari maut rohatul mukmini eta istirahatna jalma nu mukmin. Warwiya sareng parantos diriwayatkeun ani bin Mas'ud nampi ti Ibnu Mas'ud ani nabi nampi ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam naon ana sayaktosna Kangjeng Nabi suila eta ditaros Kangjeng Nabi ayul mukmini afdalu kana lafadz nembe ayul mukmini ari anu mana wae ti mukmin afdalu anu eta langkung utama qala nyarios Kangjeng Nabi ahsanuhum khuluqan ari itu mukmin eta anu pangsaena ti itu mukmin naonana khuluqan naonana khuluqan akhlakna kila parantos dibahasakeun dicarioskeun wayul mukmini aqyasu kila dibahasakeun dicarioskeun wayul mukmini akhlaqu ari anu mana bae ti mukminin sadaya aqyasu an eta leuwih Kala nyarios itu Kangjeng Nabi aktsaruhum ari itu ayul mukmini eta anu pangloba nati itu ayul mukminin lil mauti kana maut zikron kana inget maut wah sanum sareng pangsaena nanti itu mukminin lahu pikeun itu maut naonana istida dan nyiapkeunana. Qala ngadawuh sa Nabi Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala kayyisu ari jalma nu sampurna mana ta jalma dana dana deukeut dana ngarendah itu man nafsu kana dirina itu man wa amila sareng amal itu man lima kana perkara ba'dal maut tetep itu ma pikeun sabada maut wal ajiru sareng ari jalma an apes manada jalma atsba anu turukeun itu man nafsu kana kahayang itu man hawa tegasna hawana itu nafsu wa tamanna sareng kadedemes atau wataman sareng ngarep-ngarep ngangen-ngangen itu eman Allah taala ka Gusti Allah taala al amani kana pirang-pirang angan-angan yani ngamaksud Kangjeng Nabi al maghfirata kana panghampura di Gusti Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bissawab subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa ahdaka la syarika laka wa atubu ilaik.